أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa sabil hadina muhtadina ila yaumiddin. Wa ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilayhi yas'alul kalimut thayyib wal 'amal shalihu yarfa'uhu al-ayah. Hadratul muhtaramin, Allah meninggalkan dina surat Al-Fatir ayat 10. Wallahu a'lam bimuradi. Man kana yuridul izzah walillahil izzatu jami'ah. Saja nu hayang kamuliaan teh milik Allah. Walillahil izzatu jami'ah. Janten upami urang janten jalmi anu mulia, maka urang kena hayang dimuliakeun ku Gusti Allah. Lamun urang hayang dimuliakeun ku manusia, maka ku Allah dimuliakeun, bahkan ku manusia ge moal dimuliakeun. Tapi lamun urang hayang dimuliakeun ku Gusti Allah, ku Allah dimuliakeun, ku manusia ge bakal dimuliakeun. Carana mulia hayang dimuliakeun urang ku Gusti Allah, urang kudu nyeurkeun amal saleh. Man kana yuridul izzata walillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Kamantana naik kalimut thayyib, kalimat-kalimat anu sae. Ahli tafsir nyebatkeun nu lebat kana naik ka Allah teh kalimat la ilaha illallah. Anu nafsirkeun nu naik ka Gusti Allah sadayana kalimat thayyib, tasyahhud, takbir, tahlil, tahmid jeung sanesna. Ada nyebatkeun kalimat teh sadaya amal saleh. Mangka ilahi yas'alu kalimut thayyib wal amal saleh, sareng amal saleh yarfa'u diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana alhamdulillah meninggal ayeuna seueur jalmi nu maraksakeun amal saleh. Tiap datang malam Jumaah baca Quran, amalkeun sabab jam, saum Senin Kamis urang ngalaksanakeun. Urang ngalaksanakeun salat tepat waktu, urang ngalaksanakeun berjamaah salat di masjid, urang ngalaksanakeun saumna, urang ngalaksanakeun sedekahna. Setiap datang bulan Muharram aya saum Asyura, datang bulan Muludan, urang ngalaksanakeun pangaosan saum dina bulan Mulud, urang amalkeun sedekah, urang nyeureurkeun awasan Al-Qur'an. Datang bulan Rajab nya kitu deui, urang sholat, urang puasa, urang sedekah, urang ngaoskeun nyeureurkeun amal saleh. Nah kitu deui datang bulan Ramadan, urang seurah hataman Al-Qur'an.
amal soleh tos numpuk di urang sadayana. Tapi anu dikhawatirkeun urang sadayana nalika amal soleh urang teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana amal soleh ge ku Allah diangkat ka Gusti Allah ngan aya nu ditampi teu ditampi. Aya amal soleh anu teu ditampi ku Allah. Margi aya amal awon dina diri urang. Tatu asya bitul amal. Aya genep perkara anu bisa ngahapus kana amal soleh urang. Jadi ka urang seueur amal soleh urang ternyata teu aya dangdananeun teu janten pahala mung Allah. Sabab aya amal anu dipidamal amal awon urang sadayana. Aya genep perkara anu ngamatakeun ngahapus kana amal urang. Nu kahiji al istighalu bi uyubil khalqi. Hartosna sibuk mukakeun aib batur. Istighol bi uyubil khalqi. Setiap urang ngagaduhan cacat, setiap urang cat aib, tapi urang kudu bisa nutupan aib batur. Lamun aya gajah hareupeun teu katingali tapi cileuh dina mata batur katingali, itulah sifat urang. Jadi anu bisa nutupan kana aib batur, maka urang bakal nutupan ku Allah aibna. Allah nutupan kana aib setiap jami. Jami anu mukakeun kana aib batur, maka ku Allah bakal dibukakeun aibna. Nami urang ulah sibuk mukakeun aib batur, kadaha introspeksi diri. Sebab urangnya can takut jami bener. Kagorengan aib batur sok dibuka-buka. Kagorengan tatangga kurang sok dibuka-buka. Kagorengan dulur wargi-wargi anu jadi pemerintah, wargi-wargi nu jadi tokoh-tokoh, jadi ajengan kurang sok dibuka-bukakeun. Nu jadi RT, nu jadi RW, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi bupati, nu jadi gubernur, dikeun jadi presiden. Urang sok dibukakeun aib-aibna. Sibuk urang ngomongkeun kagorengan batur, mukakeun kana kaawunan batur, sehingga ku mukakeun kaawunan batur teh amal urang teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Cing sibuk urang mukakeun kasayan batur. Di mana urang hoyong disaekeun ku batur, maka urang kudu nyaekeun batur. Di mana urang nunjuk ka batur, curug ieu teh mangrupikeun simbol kana kaawonan. Jami teu sopan lamun ku curug, tapi lamun nu sae ku jempol dina orang Sunda mah. Lamun urang tu tunjuk simbol kaawonan, di atosna nalika urang ngawonkeun batur, hiji kaawonan ka batur anu opat ieu ka urang. Jadi lamun urang ngagorengkeun batur, sarasna mah ngagorengkeun diri urang ku anjeun. Justru urang leuwih goreng tibatan batur. Nalika urang nyaekeun batur ku jempol, hiji ngahadekeun batur, sabenerna mah urang keur ngahadekeun diri urang ku anjeun. Istighalu bi uyubil khalqi, sibuk kana mukakeun aib batur, eta teh ngalebur kana pahala amal ibadah urang. Salat urang, puasa urang, sedekah urang, sadayana teu aya manfaatna moal janten amal indah moal Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua nu ngakibatkeun kana lembur amal urang teh wa qaswatul qalbi. Hartosna teuas hate. Teuas hate teh akibat cirina di mana jalmi di papatahan teu nurut kana papatahna. Ngadongkeun ceramah teu asup kana hatena. Sabab hatena teuas. Dek dititah ibadah ngadapkeun adan teu naik ka masjid teuas hatena. Sok sanajan urang ayeuna seueur amal solehna, tapi hati urang teu nampi papatah tinu sanes, maka eta moal ditampi amal urang ka Allah. Urang bisa teh mapatahan batur, tapi teu bisa dipapatahan ku batur. Ari ka batur bisa mapatahan, ari kana diri sorangan teu bisa dipapatahan. Papatahan ku urang mah lain batur, tapi papatahan diri urang sorangan. Nu ngakibatkeun urang teuas hatena, hiji kasratul akli, tuang seueur teuing. Lamun urang tuang anu haram mah akibatkeun paeh.
hati urang. Tapi mun tuang halal bade makan seueur teuing maka eta akibatkeun teuas hate. Wa kasratul akli wa kasratun naum, loba bobo enjing bobo datang siang sare peuting sare deui terus ku sateueur sering bobo eta teh mengakibatkeun teuasna hate. Wa kasratur rohah sareng seueurna istirahat aya refreshing terus-terusan angkatan tiap dinten ka balong mancing isukna angkat ka gunung haben jeung haben dina program teh ulin we jeung ulin eta teh akibatkeun teuasna hate. Wa sahibus su sareng rerencangan anu awon rencangan anu awon ngakibatkeun kana diri urang teuas hate numawi urang kedah gaduh rencangan anu sae upami rencangan anu sae nyana ka urang jan kasayan di mana rencana awon maka bakal nyana kana awon akibatkeun kana teuas hate urang di mana teuas hate urang sanajan urang amal seueur moal ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu nu akibatkeun kana amal urang leungit mah hubbud dunya cinta kana dunia. Dunia teh seueur harta dunia, tahta dunia, istri oge dunia. Eta nu dibini ku urang. Urang nu dilarang teh hubbud dunya, cinta kana dunia. Lain memiliki dunia. Silakan urang beunghar tapi tong dipika cinta. Sok urang loba tanahna, sok urang jang urang seueur ageun bangunanna, urang seueur gaduh mobil seueur. Silakan tapi tong diasupkeun kana hate. Jadikeun fasilitas urang kangge ngalaksanakeun amal ibadah. Sabab ibadah teh pada intinya perlu kana dunia. Rek salat perlu acuk kudu meuli duit. Puluh sajadah kada meser artos, kada ngabangun masjid perlu di artos, kada ngabangun pasantren perlu di artos. Perjugi dunia, tapi eta dunia tong diasupkeun kana hate urang. Anu lepat teh, anu akibatkeun amal urang leungit teh, lamun urang geus hubbud dunia, mika cinta kana dunia. Di mana gaduh mobil diasupkeun kana hate, mobil simpen di garasi. Tanah diasupkeun kana hate. Sadayana diasupkeun kana hate, eta ngakibatkeun bingung urang sadayana. Deui, eta anu ngabingungkeun diri urang teh nyata urang cinta kana dunia, terlalu cinta kana dunia. Di mana cinta kana dunia maka pokok kana Allah. Eta nu ngabingungkeun amal urang lembut. Wa hubbud dunya, cinta kana dunia. Dunia urang jantenkeun mazraah ladang, mazraatul akhirah, ladang jang akhirat, gaduh harta jang akhirat. Anu katilu anu akibatkeun kana lemburna amal urang teh waqillatul haya. Sakeuneuk pisan kaisip. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana janji disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Kanjeng Rasul banget isina banget tawaduna. Kanjeng Rasul banget isina nana sab'al haya'u minal iman. Ari isin teh bagian dina kaimanan. Jang ipis jeung kandalna iman urang tergantung kana kaisin urang. Isina lain isin ku makhluk tapi isina kada isin ku Gusti Allah. Urang mah kadang kawis isin teh lain ku Gusti Allah, isin ku makhluk. Ibu-ibu nu can ditiung paeuleun sumping bapak kiai ajengan rupa. Isin aya ajengan sumping. Nah teh isin ku Gusti Allah. Kana isin teh isin ku Gusti Allah. Tak killatul haya sakaditna isin teh eta akibatkeun leburna. Kanjeng Rasul istahyu minallah haqqal haya. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ana astahi minallah. Kanjeng Rasul anjeun kudu isin ka Gusti Allah sabenar-benarna isin. Sahabat alhamdulillah abdi terus isin ku Gusti Allah. Kanjeng Rasul kumaha isin ka Gusti Allah teh? Dan ku alhamdulillah rabbil alamin. Kanjeng Rasul lamun urang isin ku Gusti Allah
falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Lamun urang izin Gusti Allah, maka anjeun kudu bisa ngajaga mastaka anjeun jeung anu aya dina mastaka. Jaga ku urang soca urang tina ninggal perkara anu awon. Jaga ku anjeun lisan urang tina nyarioskeun perkara anu awon anu diharapkeun. Jaga ku urang ceping urang tina daungkeun perkara anu awon. Eta jami sabener-benerna izin ku Gusti Allah. Di mana geus bisa ngajaga kana mastaka. Wal batna wa ma wa'a, jeung kana patuangan jeung perkara lobet kana patuangan. Jaga dina orang ngalebetkeun kana patuangan perkara-perkara anu haram. Sabab kullu man nabata mil haram fannaru aula bih. Setiap perkara anu asup kana beuteung urang tina haram, maka neraka bagianna. Anu katilu bener-bener urang sisi Gusti Allah teh wal yadkurul maut wal bala. Lamun urang bener izin Gusti Allah, urang kudu inget kana maut jeung inget bahwa di alam dunia urang bakal menang balai. Di alam dunia mau lepas tina bala pasti aya balai. Jami nu dipika cinta ku Gusti Allah, maka pasti dicoba Gusti Allah aya bala. Kata aya sumping ana balai corona eta teh mah bala cocobi ti Gusti Allah kajami nu iman mah. Kanggo ningkatkeun derajat jami anu iman. Gitu. Sapertos aya jeung ulama nu aya kasumpingan ku tamu. Terus ditaros kana dalam masa anjeun teh abdi teh muhibin salira. Tas dibaledo ku anjeunna teh lompatan. Nah pangmersa bet ngamado ka abdi jami nu mika cinta mah di mandi baredog moal lompatan. Dina harusan lamun urang cinta ka Gusti Allah kudu siap nampi kana bala ti Gusti Allah, dicobi ku Gusti Allah. Gitu. Maka ayana bala teh mangrupikeun sobi ti Gusti Allah hanya ningkatkeun derajat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dina sapaeun riwayat nyebutkeun lamun aya jami 40 dinten teu pernah kain bala, teu pernah teu damang, teu pernah riweuh-riweuh acan, teu pernah bingung-bingung acan salama 40 dinten laisa minal khair. Lain jami sae kitu teh. Jadi upami urang salami 40 dinten pernah susah, pernah bingung, pernah teu damang, jami sae kitu teh. Selama 40 dinten urang teh teu pernah naon-naon, teu pernah naon bingung, teu pernah susah, pernah teu damang, lain jami anu sae kitu. Ada jami anu sae mah kenging bala ti Gusti Allah, dia sabar sanampi barat cobi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang sakadika izin, maka amal urang lebur teu dihapunten ke dia tampi Gusti Allah. Nu ka 5 watulul amal. Urang panjang angan-angan. Panjang lamunan. Lamun urang gaduh cita-cita anu sae-sae eta mah ieu mah loba lamunan ka hareup. Diprediksi jaminutul amal tungtungna kana ngora dunya. Jaminutul amal mah cirina kasna yaksuru fil ibadah. Bang malas dina ibadah. Ngalamun we jeung ngalamun. Jeung hoyongna jamul dunia. Hayang mudah-mudah dunia teu pernah anjeunna berpikir kumaha jang akhirat. Sementara Kanjeng Rasul ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu babada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramal anjeun jang dunia anjeun seolah-olah anjeun hirup jang salamana. Lamun urang ayeuna beramal jang dunia urang usaha rugi ayeuna sugan isuk mah teu rugi. Isuk ke rugi sugan saminggu mah meunang untung. Saminggu deui teu meunang untung sugan sabulan. Sugan seolah-olah urang muda dunia masa tamana hirup. Tapi akhirat ka'annaka tamutu goda. Seolah-olah orang anjing bakal maut. Mudah-mudah ke akhirat mah. Kerasat Allah Akbar sing emut urang teh isuk bakal maut ya ibadah terakhir. Tapi ulah dibalikeun. Keur dagang orang ingkang maut. Lamun keur dagang mah ingatnya salamana hirup. Lamun keur salat ingat urang rek maut gitu. Nalika urang tulul amal. Tulul panjang angan-angan dunya jeung dunya nu diurangkeun ku urang sadayana, maka amal urang soksana jeung seueur moal ditampi ku Allah dihapus ku Gusti Allah tuh bitul amal.
Nu terakhir wa dzalimun la yantahi. Zalim teu dosa ka Gusti Allah urang tobat dihampura ku Gusti Allah. Dosa zalim ka manusia moal waka ditampi Gusti Allah saacan urang minta hampura ka manusia. Dosa lisan urang, dosa tindakan urang eta teh kudu minta hampura ka jeleumana saacan urang minta ka jeleuma anu saacan diapunten Gusti Allah moal diapunten saacan urang nyukeun hapunten heula ka jalmi nu zalim urang sadaya. Naudzubillah min dzalik menawi amal urang sadayana sok sanaos urang seueur amal hati-hati bisi amal urang teu ditampi Gusti Allah mawani nu nembe disebatkeun kebihan urang sadayana. Mudah-mudahan amal soleh urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.